Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka geus nepi ka gigireun Gumilar Karawak we tak-takna di kaleng. Nya kitu deui leungeun Arman ngaleng kana cangkeng sobatna. Satuluyna ieu dua sobat teh laleumpangna teu pisah deui nepi ka anjogna ka golodog imah mangsal hapi. Dugi ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu mangsal hapi keur nyarande kana bilik. Panonna anteng teu lesot neuteup haseup ududna. Nu ti tadi nyerebung ka luhur. Sedengkeun Gumilar sila mendeko hareupeunana. Tungkul ngahluk bari ngoetan samak kuramona. Ari Arman keur diuk dina golodog. Nyerangkeun kebon hareupeun imah. Sanajan diukna misah, tapi ari ceulina mah meni dengdek we ngadedengekeun nu hoghag di jero imah. Aki jeung Incul teh ti tadi mula keur rebut catur. Pada-pada ngaluarkeun hojah ngabela pamadeganana masing-masing. Harita jempe sakedeung. Rupana ngawahan heula babakuna mah mangsal hapi keur neangan picaritaeun anu sakira bakal meruhkeun hatena nu jadi incuna. Poe eta teh kuduna mah indit ka Garut. Ngan Gumilar ngadadak mugen menta ditangguhkeun heula. Nu jadi alasan lantaran hariwang ku kaayaan Pak Adi nu aya patula patalina jeung maksudna Bahdira mika hayang ka Nyiningsih. Bisi aya tekadna nu teu hade. Puguh we mangsal hapi ngarasa hareneg anu lain lumayan. Ongkoh Gumilar teh bebeja waktu sajungjungan indit. Tapi waktu datang ka imahana teh mangsal hapi geus sare. Kaharti lamun mangsal hapi jol teu nya tujuan teh. Lain teu ngidinan pikeun bebela ka Pak Adi. Ngan eta we asana teh siga nu taya kasono pisan kanu jadi indung bapa. Mangka kapan pisahna teh ti keur lembut keneh naker. Gumilarna sorangan teu ingeteun acan kumaha rupana nu jadi indung bapana ayeuna. Tapi Gumilar nu memangna geus buleud niatna moal wah kaninggalkeun Pak Adi. Lamun pibahayaeun masih keneh nyantong. Karenaker nembalna teh lain teu sono ka indung bapa. Perkara nepungan kolot mah bisa diisukeun dipagetokeun deui. Piraku sugan nu jadi kolot teu ngahampura. Lantaran pangna leuyer teh lain pisan ngabaekeun. Tapi istuning aya halangan nu kacida pentingna nu aya sangkut pautna jeung pamadegan manehanana. Yen manusia hirup di alam dunya teh
kudu tulung tinulungan anu memangna ieu teh hiji kawajiban nu teu bisa dilepaskeun tina tanggung jawabna. Bangsal Hapi ngadenge jawaban incuna kitu teh. Sajongjongan mah ngahulang. Memang hatena mah ngabenerkeun oge. Kana pamadegan nu jadi incuna. Ngan nu ngajadikeun hareneg teh eta we kurek indit pisan. Katurug-turug kumanehna geus kasawang. Kumaha ngarep-ngarepna Asmita jeung Nyi Esih anu moal boa bisa kumaheun teuing ngarasa bungahna sarta bagjana. Barang mireungeh nu jadi anak geus halughug jangkung metak pangling. Nu batak sanajan jero-jeroanana mah manehna teh nganyakeun kana maksud incuna kitu. Tapi ari dikedalkeunana mah keukeuh supaya gumilar tunduk kana kahayang manehanana. Hade pisan eta pamadegan teh. Cek bangsal Hapi sanggeus manehna ngahulang sajongjongan. Ngan cek rasa aki nemonan kasono inung bapa teh teu eleh penting. Ieu teh mangrupa hiji babakti ka inung bapa. Ya komo deui lamun diingetkeun yen inung bapa teh anu ngakandung sawajibna dipunjung. Bapa mah anu ngayuga sawajibna dipuja didama-dama. Asa piraku deui upama hidup nepi kawani nyampolehkeun onaman. Tobat aki sanes maksad bade nyampolehkeun mung bawi raos abdi nepangan kasepuh mah tiasa diantoskeun heula boh sadinten boh dua dinten. Ieu teh sanes ngandung hartos ngirangan kana babaktina abdi kanu janten sepuh. Kan tenan tos ngaraos sono nama nataku. Memang kapan ti kapungkur oge abdi teh tos kumejot hoyong geura terang we dirupi nu janten inung bapa. Mung upami abdi ras kana emut kaayaan Pak Adi Saputra garwa anu sasatna ayeuna teh pan nuju mayunan bahaya ageung. Jalaran kaeng pangancam ti Bahdira. Anu aki oge paminten uninga kumaha adat pangadatanana. Upami Bahdira nuju ngumbar nafsuna. Abdi teh moal tega ngantunkeun aki. Ulah boro bari dipentaan tulung sanaos henteu oge. Memangna ieu teh tos janten kawajiban abdi kanggo numpes jalmi-jalmi sarakah jarahat. Margi upami abdi ngantep kana kadzaliman anu dilakukeun di hareupeun urang. Apan saur aki ku anjeun kapungkur. Eta teh sami we sareng urang nya tujuan kana dijalankeunana kajahatan. Reg gumilar eureun nyaritana tekadna geus moal bisa dionget-onget deui. Ngan eta meureun jalu inung bapa hidup teh moal boa arep-arepeunana. Bangsal Hapi kawas nu geus cebleh wawasena. Tiasa aki angkat ti payun. Saurkeun we ka emak sareng ka abah kitu-kitu kaayaan abdi di dieu. Teu acan tiasa nempangan. Mung langkung ti payun nyanggakeun sembah pangabaktos we. Teu sanes mung jiad pangdoa ti abah miwah emak anu salamina ku abdi suhunkeun. Mugi-mugi we sing tiasa enggal ditepangkeun kalayan aya dina ginanjar kawilujengan. Ceuk gumilar sorana rada-rada ngageuri. Hatena mah memang geus teu tahan, hayang geragok panggih we jeung inung bapana. Bangsal Hapi ngadenge putusan nu jadi incuna kitu teh ngan ukur bisa ungut-unggutan kawas nu nya tujuan. Tapi ari hate mah kacida bingungna indit sorangan melang kanu jadi incu teu indit ti heula bisi nu digarut geus kacida ngarep-ngarepna. Ongkoh manehna sorangan
geus kacida ngarasa sonona. Puguh ninggalkeun Cicapar teh aya kana puluhan taunna. Nya kitu bae atuh Jang. Ngan aki teh melang ninggalkeun. Mangsal hapi tungtung nama mutuskeun maneh. Tong ting jantan emutan aki. Aya Arman lah kanggo batur pakumaha mah. Mugi-mugi ulah kirang yang ngaduakeun we aki supados abdi dipasihan kakiatan lahir batin. Beurang peuting ge. Aki mah moal oleh ngaduakeun jalu. Geus beres mah ulah leledanya gancang tuturkeun aki ka Garut. Tanyakeun we lembur Cicapar. Moal aya nu bireuk. Di kota mah pernah natengetan mapai jalan gede nu berasna kawana raja. Walon mangsal hapi bari jeung manehna cengkat rek nyokot buntelan pakaian tinggona. Di tegar-tegar oge Cipanuna mah teu buru ngeclak. Ngarasa berat naker rek ninggalkeun teh. Komo deui lamun diingetkeun mah pangna gumilar mandeurikeun maneh teh sasat rek ngayonan heula bahdira. Saleosna mangsal hapi gumilar oge rapdang dan baju belangna dipake ditutup ku kampret hideung. Kujangna pamere aki sidik teh teu poho disoren. Ngajaga bisi aya naon-naon. Armannya kitu keneh dangdanana saged teu nyoren pakarang. Ukur mawa siku-siku we boga gumilar dibebeskeun lebah cangkengna. Jerat jurut duanana tarurun maksudna rek ngadatangan imah Pa Adi. Kasampak teh nu dianjanganana keur ngecruk we macul di kebon pipireun imahna. Maiti keur kaprak-kaprak di dapur, sedangkeun nyining sih karek jual pisan ti cai di samping jangkung nuruban susu ngajingjing ember di eusi seusehan. Engkang. Nyining ngagelenyu neuteup nu anyar datang, gilar ka Arman. Ukur unggeuk mengesan. Kurilap. Sapasang panon nu ngenclong herang pindah deui. Ngayonan tetep gumilar nu masih keneh nancep. Kang bae naros teh ning. Ari Kang Arman mah diapilainkeun nya. Gumilar bari ngagelenyu. Tetepna can lesot. Akang mah. Nyening sing ngalius. Ngaret heula ka Arman. Rai beungeutna bareubeu. Nambah-nambah manisna keuritan beungeut Nyi Parawan. Naon ning nagila kitu. Gumilar ngaheureuyan. Duka. Nyening sih ngadilak. Ari prok teh bantrok jeung teteupna Arman. Nu memang ti tadi geus manco. Lantaran gumilar nyumput nguliwed ka tukangan Arman. Kalius Nyi Parawan nyumputkeun beungeutna. Heg ngareret ka gigireun imah. Api-api nempokeun bapana nu harita ka Karanorojo ti pipir. Mangga calik Ujang. Ieu puguh bapak teh. Nuju ngabereskeun kebon. Juku teh mani enggal pisan renungna. 2 minggu diantep teh mani ngajejemrung. Ceuk Pa Adi beri kalacat we unggah ka tepas. Ngarawel samak salancar. Nu nyarande di juru baru diamparkeun. Maiti nu harita keur di dapur. Ukur nolol tina lawang panto. Bari nyerengeh ngabageakeun nu anyar datang. Ngelok deui ka jero. Teu lila. Macang hul datang bari ngajingjing poci. Leos dewe ka jero nyokot cangkir seng 3 jeung lalawuhna bubui sampeu 2 gelempeng dina piring. Mah atuh Jang ngaraleueut. Ngaburu we nya. Terencangna mah teu aya. Cek Maiti bari curulung nyician cangkir. Sawios atuh mah sapertos katamu we. Cek Gumilar bari nyerengeh kayung yun ku petana Maiti mani geksor pisan kasemah teh. Sanes nyuguhan ieu mah atuh da kasep. Mung tami gado ngagayot we. Geura mangga eta sampeu teh ngahaja kenging ngaminyakan lebet nauge.
Tadi teh tuang eyang. Satu acana angkat teh ka dieu heula. Cek Maiti deui bari gek diuk deket Pak Adi. Geningan sasaura naon cenah ka emak. Gumilar nanyakeun bari ngareret ka Maiti jeung Pak Adi. Ngarasa risi bisi akina ngambek dumeh tadi kapan hoghag heula. Teu nyariosna naon. Mung sajabina ti amitan teh anjeunna ngawihatkeun ujang ka bapa. Maklum kaputu anu mung hiji-hijina. Teu oleh deudeuh sareng melang. Ceuk Pak Adi mangjawabkeun pamajikanana. Gumilar ngahulang, hatena ngahlas oge barang ngadenge caritaan Pak Adi kitu teh. Kagagas ku kadeudeuh jeung kaasih nu jadi akina. Tungtung nama manehna jadi ngarasa melang oge ka akina anu lumakuna sorangan. Sok sieun kumaonam di jalana. Mangkaning Garut teh tebih. Angkat nyarira tabu sabaraha buah pisumpingan anak kaditu. Gumilar satengah nyarita ka dirina pribadi. Sorana pinuh ku kamelang. Namung sahuranana mah tadi teh cenah anjeunna teh moal badarat. Bade megat di Singajaya. Pak Adi setengah gedean hate. Tapi Gumilar tetap we tungkul. Hatena ngarasa kaduhung oge make teu milu ngabarengan akina. Tapi ari ras deui inget kana kaayaan Pak Adi sakulawarga. Bisa kumaha teuing bakal ngarandapan katunggaranana balukar laku lampahna bahdira sawenang-wenang. Tungtungna manehna jadi bingung teu puguh. Rus ras kaditu ka dieu. Eta Ujang saur tuang eyang mah. Gini ngajenengan Ujang teh salaresna mah Gumilar. Leres kitu eta teh Ujang. Maiti nanya ka Gumilar. Maksudna mah mengkolkeun obrolanana. Laras mah nami nuju tileutik malih ayeuna oge anu sanes mah nyebatna teh we. Margi kapalaina Aki Empi walon Gumilar. Tuh bapak oge ayeuna mah moal nyebat jangjana. Ceuk Pak Adi. Nya ari Kang Abdi mah sami wae Pak. Bade aya nu nyebat jana mangga, bade nyebat sawios. Daduanana oge ngaran abdi keneh. Ceuk Gumilar. Kanca dangu sadayana sabot keur kitu kadenge di jero imah sadatrong terang piring. Pecenghul teh nyining sih ngabejaan yen dahareun geus disadiakeun. Bogo we. Pikeun Gumilar jeung Arman mah sasat nyiar-nyiar piatoheun. Memangna ge beuteungna teh tacan pisan kararaban sangu. Teu mata kese diajak. Dekar we. Ngabarengan pribumi ting cara muil dahar sangu liwat. Ditinyuh ku angeun terong. Ditamlogan ku sambal tarasi ledok. Lalabna buah leunca dipurulukeun. Mani ting derek-dek bangun nu nimateun akar. Beres dalahar tinggal seahna rambai cimata. Komo Gumilar mah da mani moho kana sambal jeung buah leunca teh bubuhan kabeukina. Koloyong lalaki mah parindah deui katepas. Ngabaraheuhai nyarande kana bilik bari muka kancing baju. Tas dahar teh kalah malik hareudang. Puguh kesang bari jil sabulu-bulu. Katebak angin ti luar. Beuki nambahan nikmat tungtung nama ngadatangkeun heuai mani merelek. Jurut Gumilar turun ngoloyong kahanapeun tangkal muncang. Liuk luhureun batu lempar. Ngadadak keras inget kasih pasar anjing kukutanana. Kadeuleu deui rengkak polahna bareto nagog gigireunana. Waktu manehna teh jeung nyining sih dariuk di dinya paduduaan ngobrol peuting-peuting. Kolebat nyining sih tembong ngajorelat. Ngerek boboko dieusi kumbaheun. Kawasna wae rek
ngumbahan wadah ka pancuran cai nyusu anu ngaburial tukangan imahna beh lebak. Jong Gumilar cengkat ngojengkang kapipir. Maksudna rek nuturkeun Nyiningsih. Nya we, Nyiningsih keur nurugtug mudun muru ka pancuran. Kawas nu terus rasa. Manehna ngalieu ka tukang, ari prok ari balenyeh we ngagelenyu bari ngarandeg ngaragoan. Bade ka jaman, Kang? Nyiningsih miheula nanya. Ah, mohon. Gumilar ngajawab pondok. Bade ibak. Tengah dinten atuh Kang. Kasagrap deui tos ieuh. Nyiningsih ngelingan, jeung lempang deui ngarendeng. Asanes, engkang bade nganter ning we. Nada teu keung siang ieu. Nyiningsih ngadelek. Nya, bilih aya nu harak we atuh ning. Gumilar nyarengeh ngareret. Nya kitu ka ning teh Kang. Nyiningsih ngareret kanu marengan gigireun. Kinora teh ukur kugilar juru panon we. Ih, atuh kantana mah puguh we ning. Nu mawi ayeuna nganter oge. Gumilar ngarenyu imut. Tuh geuning ngantunkeun teh meni ampleng-amplengan. Nyiningsih ngareret deui ku juru panon. Lami oge da hasil atuh da ning. Gumilar ngarenyu deui. Nah kayak naon gitu. Meni teu ngintun oleh-olehna. Kengeng hayam jago kanggo pibatureun ning. Gumilar mimiti rek ngajalanan. Hayam jago. Kamu naon hayam jago? Da di dieu oge seueur hayam mah. Tebih-tebih nyenak hayam jago. Ieu mah istimewa ning. Geuning atuh teu dicanak. Apaan itu di rorompok? Geuning bieu ge nembe diparaban ku ning. Saenya ceuk Gumilar bari nyerengeh. Teu onyeh Kang mah lulucon wae. Nyiningsih ngadilak. Sok neun boboko kumaheun jeroun pager tampian. Harita geus narepi kanu dituju. Teu buru-buru praku kumah Nyiningsih teh. Kalah ka ngajengjen we nangtung tukangan Gumilar. Bari jamotrot monyong ku Raud Haseum. Kakara manehna ngarti ka mana loyogna caritaan Gumilar. Ratu geuning sanes geraprak nih mangpeung lowong. Cek Gumilar ngingetan kanu kerja motrot. Nyiningsih teu nemalan. Manehna ngagadeud bari ngajengkat. Borolo piring kumbaheun teh bahe. Lantaran bobokona ti jumpalik ka badug suku. Untung we. Wawadahanana tina panci wungkul. Upama seug tina beling mah. Beu lapur moal aya nu kapuluk. Ulah sunag atuh ning bilih pareupeus. Gumilar tetep ngagelenyu. Lucu ku polahna Nyi Parawan. Nu amek-amekan. Pedah dijangjaruhkeun ka Arman. Nyiningsih tetep teu nemalan. Bari dulak-dilak teh ledak-ledak we ngalebuan piring curulung-curulung dicurugkeun kana pancuran. Dikesah-kesoh geus bersih sok-sok dikana bobokokeun. Neundeuna oge teu ieuh titih rintih gloprak-gloprak. Padu dientepkeun we. Hatena mah seuri oge. Pedah Gumilar ngawadian ulah sundag bisi pareupeus. Teu katempoun meureun puguh wawadahan teh kabeh oge tinaseng. Beres ku kumah teu ujuk ajak. Leos we balik ngarekuh nanjak. Pamikir datang tu Gumilar bakal nuturkeun. Tapi didenge-denge bet eueuh sorana. Ari direret ka tukang. Horeng Gumilar mah keur ngajentul we nangkep tuur luhureun batu deukeut pancuran. Kang. Nyiningsih ngagero bari ngarandeg. Gumilar teu nemalan. Jung manehna cengkat nyampeurkeun Nyiningsih. Satuluyna laleumpang ngarendeng bari teu lemek teu nyarek. Ngareret ge henteu.
Jongjon we noyot ka hareup. Ngadoja hayang nyaho. Kumaha hojahna Ciparawan. Di ditu mah males. Bongan balik make teu ngajakan. Ari geus anggal kakara ngagerowan. Bendu. Nyening sih nanya bari ngareret. Ning nu bendu mah weh game di teu ngajak-ngajak. Balon gumilar. Da bongan Kang we nu ngajalanan. Sumping-sumping ti penyabaan teh jantan benten pisan. Nyening sih ngadelek keheul. Gumilar teu nyarita deui, bingung pipokeun. Ku saliwat oge, manehna ka judi. Boh milih ucap, boh nitenan rengkak polahna. Yen nyining sih teh neundeun hate katineung ka manehanana. Matak sajeroning leumpang teh manehna teu petot mikir. Kudu kumaha carana sangkan nyining sih bisa ditepungkeun jeung Arman. Mun manehna terus terang ngebrehkeun kaayaan dirina, ulah-ulah bisa matak ngadatangkeun hal-hal anu teu dipikahayang. Piraku nyining sih teu raheut hatena. Lamun nyahoeun yen di jero hatena Gumilar teh sanyana mah geus dieusian ku gambaranana Nyi Arum. Tapi ka imah Pak Adi, nyining sih langsung asup ka dapur. Ari Gumilar mah terus we ngoloyong ka handapeun tangkal muncang. Bari hate mah masih keneh ditapuk ku kabingung. Komo barang mireungeuh teuteup sobatna nu nyerangkeun ti tepas. Siga nu nagih janji. Gek Gumilar diuk deui dina batu lempar. Brai ka Cipta. Sapari polah bareto waktu didinya dariuk paduduaan jeung nyening sih. Memang bareto teh manehna kungsi ngebrehkeun eusi hatena. Tapi dasana lain eusi hate nu pinuh ku rasa asihna birahi. Teu kurang teu leuwih. Ngaku sakadar nembrakeun kanyaah jeung kadeudeuh hiji lanceuk ka adina. Cenah lamun harita aya carita anu diucapkeun bisa dianggap aya hartina mun diloyogeun jeung kamakaranana rasa cinta asih birahi ka Gumilar. Bisa dipasikeun yen ucapanana teh di luar kasadaranana. Lantaran mangsa harita mah istuning tangeh keneh pisan. Tacan kaenteupan ku rasa beger saeutik-eutik acan. Andoka dianggapna ku nyining sih mah. Da manehna sorangan teu bisa ngira-ngira, tapi nu nyata ayeuna. Kabuktian yen kadeudeuh jeung kaasih nyining sih mah lain sawajarna. Saperti deudeuh asihna hiji adi ka lanceukna. Hal ieu nu ayeuna jadi bahan pamikiran Gumilar. Salila-lila manehna ngajentul handapeun tangkal muncang. Tapi tacan aya keneh kelemeng. Kudu kumaha carana sangkan ulah pinanggih jeung pacogregan. Kanca dangu sadayana, angin gunung ngahiliwir, karasa nyelecep nyiwitan kulit. Matak genah diharudum, cinutrung diburuan, bari moyan moekeun tonggong. Kitu soteh nu taya gawe. Dari nu baroga pacabakan mah, ti subuh mula geus pada riab, pikeun arusaha sewang-sewangan. Nu kapalasar ngaleut pada mawa dagangan, nu rek kasarawah geus ngabring diharudum maranggul pacul. Ududna pagede-gede ting pelenyun haseupna nyerebung. Mapag beurang bari pinuh ku harpan-harpan endah pikeun yang hareupan mangsa-mangsa nu bakal datang. Saperti pangeussi lembur cipacing nu dina bangsa maletekna panon poe teh geus lusles naringgalkeun lembur. Nu katempo teh kalolobaanana mah barudak maniriab. Arulin diburuan malah nu tacan kacarai oge teu kurang. Barudak teh panon rucang-ricang rametek pinuh ku cileuh jeung dahdir.
Gumilar jeung Arman harita oge geus manco we di buruan imah Pak Adi. Sari dengdang dina golodog. Maiti keur ngulub sampe pikeun nganteuran Pak Adi nu keur jongos di kebon anu pernahna rada anggang oge ti lembur. Nyeningsih masih keneh nguyak we di pancuran keur nyeusehan. Babarengan jeung sababaraha urang baturna pada budak parawan. Ngaran-ngaran barudak nu keur marijeuhna menter. Bari nyeuseut teh terepeh silih gonjak, hareureuy, selang tepak toel silih ciwit silih jembel, malah heg silih kenyang samping. Da eta ngarah ngaborosot. Bari silih poyokan, pajarkeun teh. Si eta mah manis sagede baskom. Nyiroh minangka budak parawan nu panggedena. Ti tadi bari ngagesruk teh ngan hahariringan we teh kacape. Ari guguritanana kitu teh we nu lucu jeung kamekaranana rasa asihna birahi. Ngagambarkeun kaayaan jiwana nu keur marudah digoda ku peurah panah asmara nu geus nanceb niruk jajantung niir atina. Rumpakana teh kieu. Haruman gunung haruman, jeruk manis mapaglemo. Kaluman abdi kaluman, urut pagalentor sono. Kikis kelir kandang jaga, nya pager kaleuweung-leuweung. Boga pikir montong jaga, jaga mah kudeungeun-deungeun. Kepeng-pengan kusaha atuh cenah Nyi Iroh teh ning. Mani mata kana kacak bujur. Hei dede. Teu beda teu ditinggalkeun oon tu kabogoh. Epon ngagonjak Nyi Iroh. Nyakat teuing atuh Epon. Da ka uing mah teu betus geuning. Sugan ka Nyi Titi aya harewos. Kasaha cenah ti? Nyeningsih ngarandeg ngagilesna diselang ku ngalieu heula ka Nyi Titi. Eta cenah bejana mah kasih bang jangkung koneng. Anu kakara datang tas ngalalana. Ngajajah milangan kori di pakidulan. Lain kitu ning. Walon Nyi Titi bari ngarindat malik ngagonjak ka Nyeningsih. Dede mah betul onye. Ditanya teh kalah ngacapruk kan lain-lain. Nyeningsih ngadilah ka Nyi Titi. Teu ngeunah bet kalah tamiang meuli kabitis. Haraya ning. Hei dede. Belah ipa-ipanya. Padahal mah belut sisit sabadarat we. Kapirarai siang wengi. Tarompet awis saruas. Batak sulang seling pipikiran. Lain gitu ning. Nyiroh nyikikik milu ngagonjak Nyeningsih. Nyawa di dia mah cara mikir-mikir nu kari itu patut. Mikiran kasusah ge. Tara lantis ku sapeting. Nyeningsih ngagadeud kawas nu heueuh we ambek. Tapi teu lila balanyeh seuri. Memang hatena mah kacida bungahna dijangjaruhkeun ka Gumilar teh. Kitu nya. Bener teh ning. Kawingkeun we atuh nya. Keun bayalah urut ge rek dipulungan. Nyi Iroh mani meureud deui. Umat imut gumeulis. Nyokop teh teuing ngaridaehkeun mah. Nyeningsih jamotrot deui. Beut nyaan ayeuna mah kasurung ku rasa timburuan. Hariwang direbut beubeureuh ku Nyi Iroh. Nu mana kitu Iroh? Nu dipikahayang teh. Kapan aya dua lain? Nyi Epong nemrong. Entong atuh Iroh. Uing oge daek dibere mah hiji. Cina nungguan parako. Ceuk Nyi Epon nyikikik seuri. Lebar temen atuh cina nungguan parako mah Epon. Mundahkeun ka uing mah. Duanana oge moal sina biji ti imah. Rek dipetihan we biji ku batur. Nyi Iroh ngalieu ka Nyeningsih bari seuri. Tong hayang duanana atuh Iroh. Muni hawak. Ngararewa. Epon nemrong deui bari noel ka Nyi Titi. Nya nu mana we atuh. Uing mah da moal ditampik. Nu jangkung koneng nya seug. Nu hideung santen nya ka dieu. Tembak Nyi Iroh bari terus we ngahuleng.
kawas nu bener-bener hayangeunana teh. Eulah nyaan geuning iroh teh kasang seremnya. Kumaha tah geus kieu ning? Cek Nyi Titi bari Noel nyining sih. Sabar teuing redaekeun mah. Yang tua-tua di si Titi mah. Nyining sih beki jamatrot. Ngadilah ka Nyi Iroh anu ngahuleng keneh. Teh laseun geuning sening oge iroh. Geura eta jeung. Itu bibirna mani nyungcung kitu geuning. Nyepon nyerihil bari nunjuk ka nyining sih. Nya atuh teh daya hawak ning. Nu hideung santen we atuh lepaskeun. Wing oge daek dibere mah. Heuh dedeuh. Nyi Titi nyikikik. Nyining sih ayeuna nu jadi sasaran gogonjakan. Nyakop bae Ari daekeun mah. Cerewet nakernya teu geran begade ngadon marebutkeun lalaki. Nyining sih nyentak. Geuleuh tuda. Bebene nu dinangna nengne hayo make diparebutkeun. Heuh dedeuh. Nyepon jeung Nyi Titi ting ceureukeuteuk ngagaronjak nyining sih. Ngan Nyi Iroh nu teu pipilueun teh. Kalha kolear we ngawih bari jongjon ngagestruk ngagiles seseuheunana. Koleang kakai pandan kaos handapen pipinding hayam kate sisiempang momonot sareng japati parapna ku kembang gambir nginomna gula jeung madu obat disalin kuruhak kuciat jadi dipipir pinding asam hanet anyar di jahitan. Alah eta gantung dengan kitunya. Eusina tuh Iroh eusina. Nyepon ngemprakan bari ngaliuk. Ngagilesna ngarendeg heula. Sanajan teu dititah oge, puguh geus diniatan, teu kareke deui kolear Nyi Iroh nuluykeun hancana. Soreang sanes teu hayam ngan rumaos sanes tanding hate mah ti barang tepang sumedot hayang mi Gusti sejak wakca ku indir mungkin kan ulah bendu tobat tepisan munghak ngan teu kiat nahan pikir kanu jangkung geget taya hinggana. Kadenge ditonggoheun pancuran aya nu ngadehem. Teriak. Kabeh beuheung murilit, teu beda we teu ditarik beusi pursani. Maralik nempo katonggo, ari breh teh pertela ngembang boled. Nu keur jadi bahan sindir sampir teh keur caram pegoe nyerangkeun nu keur nyareuseuh. Mun segadengeun teh kana obrolanna tadi matak ting kapiring leutik. Dadak sakala mojang-mojang teh jep we jarempe, taya nu kecat taya nu kecet. Ukur rindat panon we nu teu reureuh. Si direret bari rada-rada gempeur, lir bangsat dibetahkeun. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita
urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.